Oke, selamat beraktivitas bagi kalian yang sudah mempunyai pekerjaan dan yang belum mempunyai pekerjaan. Selamat berikhtiar dan jangan bobo lagi ya, terus berjuang. Mudah-mudahan besok pageto kalian mendapatkan pekerjaan yang halal. Dan jangan lupa terus bersyukur apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Dina poe ayeuna uing kaleresan menang orderan ka tempat anu pertama kali di Jugjug Kusim Kuringnya eta di daerah Haur Pugur. Nami lembur nate Popojok sarman. Cobi aya wargi kampung Popojok teu anu nonton video abi tulis di komentar. Ayeuna urang sepilnya perkampungan anak anu sakitu endahna kieu sarmang adem. Heis. Langsung kan aya pemandangan pesawahan anu ayo lanjutkan ke kanan sarmang. Saya encan menguasai daerah dia jalannya berasna ka mana gitu, jadi teu bisa ngarahkeun dia ke kiri ka mana sarmangnya tuh tawa lurus ka mana kanan ka mana gitu. Ieu mah urang ngarahkeun ka jalan Haur Pugurna ka daerah Cabok anu baheula mah terkenal banjirna, tapi saurna ayeuna tos dicor cenah jalanna teh daerah dinya teh sarmang. Alhamdulillah atunya da pertama kali saya nyepil jalan Cabok eta jalan Haur Pugur anu bade ka stasiun Haur Pugur teh nya banjir nya goreng jalanna, tapi ayeuna mah saurna tos dicor urang sepil jalanna sarmangnya. Nah tos memasuki ka daerah ieu teh jalan Cipanas meureunanya sarmangnya. Jadi muka kanan urang meureun ka Pangsor ditu ka kiri ka stasiun Haur Pugur. Jadi orang sekalian sepil daerah Cabok lamun ketika hujan sok banjir wae cenah saurna tos dicor. Oh sarmang geus dicor tah geus geunaheun. Nah, mantap surantap ieu mah nya laras pisan. Bener geus dicor sarmang secangkung ayeuna mudah-mudahan atuh ulah banjir sarmang. Tapi arek banjir kumaha atuh da irigasina gitu aya sarmang gitunya. Filosofi kan gitu. Air mengalir atuh engke kemana sarmang? Jika irigasinya tidak ada begono gitu. Udah memasuki kawasan stasiun Haur Pugur sarmang ya tuh tos katingali rel pituna tah ieu plangna stasiun Haur Pugur agreng sarmang tuh ayeuna mah stasiun daerah dieu ge nya. Usai ka kirikeun sarmang eka jalan pamoyanankeun uing teh nya mereka daerah Cibodaskeun gitu nya. Mudah-mudahan dia tiasa kasapil dugikeun ka pertigaan anu bade ka Bojongon kai sarmang nya. Anu ke kadituna Karanca Kangkung terus Cibodas. Ala abrut-abrutan di sini mah. Nah, dua jalurnya kereta. Jalan karetana di dia sama. Nah, ieu tos memasuki jalan Pamoyanan sarmang lamun urang ka kiri engke teh pom bensin Citarik ka ditu. Urang ka kanan. Da tujuan saya erek ka Cibodas. Nungguan order di daerah dinya suka nih orang lembur gede atuh para resen ojol benang kusim guringnya. Asik. Mudah-mudahan biasa ka video sarmang dugikeun ka pertigaan anu bade ka Bojongon kaya tanapi ka SMKN hiji Ranca Ekek. Tah saurna teh di Bojongon kae teh masih kene loba bangunan prasejarah peninggalan kolonial Belanda sarmang, tapi saya teu nyaho euy palebah mana nah hayang bisa ngonten na kadinya. Tapi da itu teh waktuna kitu ari bari ngojol kieu mah sesa sarmang kadang ngarek nyepil jalan namun akun keur gacor mah langsung asup orderan teu jadi deui kitu nya sarmang. Ieu kaleresan saya aplikasina di pareuman heula gitu. Ieu teh pareuman heula ngahaja da hayang konten gitu sarmang da. Ieu teh mungkung pincak ka lembur anu pertama kali ku saya ditincak orderanana kadinya gitu. Jadi ku saya yang disepil. Ternyata di Haur Pugur aya nu namina kampung Popojok.
Cara lain namina kampung di haur kubur mah nya pojok capok gitu nya. Gang sawo mun teu salah mah. Sok. Nami lembur di haur kubur naon wae sarmang tulis di komentar bejaan simkuri. Ieu pamandanganna. Apalagi mungkin di Bojong Salam anu bade ka Desa Sangiang Lembang Gede pemandangan ini jauh sama saya teh hayang konten tadi palabahan Lembang Gede anu pas di posisi Balong Gede eta piuna hampir mirip anu keur viral di daerah Garut Tarogong sareng nya anu aya Balong Gede hareupna gunung naon bedana jeung di Lembang Gede Balong Gede hareupna aya gunung Cikancung anu gede. Nah, ieu pertigaanana anu bade ka Bojongon kai lurus meureun bade ka Ciparaje. Lamun ka kiri berarti urang ka Bojongon kai sakaligus ka SMKN hiji Rancaike. Oke, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.